Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun patepang di sarang Abdi Deni Gunawan dina acara Warta Sakola dina kaping 6 Februari 2020. Abdi parantos ningali kaayaan sakola sareng kelas-kelas sareng oge anu nuju dibangun di MA Atoriah Cikatomas. MA Atoriah ayana di Jalan Raya Cikatomas, Desa Pakemitan, Kampung Cisarua. Supados leuwih jentre hayu urang tingali kaayaan sareng fasilitas sakola MA Atoriah Cikatomas. Pemirsa, warta anu kadua nyaeta bade ngadugikeun ngeunaan pembangunan nu aya di sakola MA Atoriah Cikatomas. Di antarana aya aula. Supados leuwih jentre hayu urang tingali ku urang sadayana. Pemirsa, mung sakieu nu tiasa kusim abdi didugikeun, hapunten anu kasuhun, hampura anu kaneda. Wilujeng enjing sadaya. Warta Sunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.